Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satu humanco di mana wae ayeuna. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 54. Carpon anu baris kapidangkeun dina danget ayeuna judulna nyaeta Rayagung Bulan Kaikhlasan. Ye yasana Asmala Suta. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Caritana geus teu aneh. Dina saban-saban bada salat sunat Idul Adha, khotib kudu bae medar keagungan jeung riwayat ieu bulan. Riwayat Nabiullah Ibrahim alaihissalam anu geus ikhlas ngurbankeun putra kakasih lantaran kajurung ku rasa takwa ka Pangeran. Dipieling ku sakumna umat Islam dina unggal-unggal tanggal 12 bulan Julhijjah. Malah lain wae ku umat Islam dalah ku umat Kristen oge poe eta teh dianggap poe nu mulia. Sababna riwayat kurban teh lain bae kaunggal dina Quran tapi dina kitab Injil oge aya rengkolna. Bedana teh ukur pelabah putra Ibrahim anu dikurbankeunana. Dina Injil mah anu kudu dipencit teh Nabiullah Ishak. Sedangkan dina Quran mah Nabiullah Ismail. Tapi lain maksud ieu tulisan ngabahas mana nu bener atawa sakurang-kurangna nyukcruk naon sababna pang aya geseh carita adi jeung lanceuk. Nu penting keur urang nyaeta harti jeung hikmah ieu kurban teh. Hiji hal anu kacida matak helokna nyaeta di urang mah Idul Adha teh dianggap teu sabaraha penting jeung agungna lamun dibandingkeun jeung Idul Fitri. Sanajan dina ngaranna mah eces kumaha agungna ieu poe teh. Buktina ngaranna oge Rayagung, hartina hiji poe anu agung. Bisa jadi hal ieu teh kulantaran henteu kacampuran ku adat Idul Fitri. Di urang geus mangrupa hiji tradisi anu baku, anu sakapeung mah geus meh teu katara sifat-sifat keagamaanana. Kolot budak nu puasa jeung nu henteu kabeh pada ngahormat sarta ngarap-ngarap kana poe Idul Fitri mah. Soal eta kaduana dilantarankeun ku leuwih karasana jeung banggana dina nyang hareupan Idul Fitri teh. Urang kudu puasa samemehna sabulan campleng. Ku ayana puasa sabulan teh ajen jalma kana Idul Fitri teh beuki nambahan. Soal anu katilu kurangna ajen kana Idul Adha teh lantaran rea anu salah paham nyangka yen ieu teh wungkul hari besarna sakur anu geus marunggah haji bae atawa anu keur ngalakonan haji di Mekkah. Ku kituna anu lain haji mah teu perlu ilu biung ngareah-reah. Malah di salah sahiji daerah mah nepi ka dina poe eta teh dimisilkeun biasa kudu ngamulyakeun para haji ku jalan ngahajakeun atanapi merlukeun datang ka para haji bari barang kirim atanapi ngirim atawa mere karcis salamat. Matak doraka henteuna ieu anggapan wallahu alam ngan anu puguh bae salahna mah geus tetela. Di Republik Persatuan Arab pesta Idul Adha teh kacida rongkahna. Sakapeung mah kantor-kantor ge sok ditutupna aya kana 5 poena. Sato pikeun kaperluan kurban diurus jeung ditalingakeun ku pamarentah. Malah KRPA mah aya prioritet pikeun impor pikurbaneun hewan-hewan saperti ka urang aya prioritet impor korma dina bulan puasa. Di urang barudak sok dikerid peti ka pasar sina milihan pibajueun pikeun poean boboran. Ari di ditu mah sina marilis sato penciteun poean kurban. Sabadana turun mimbar, para gegeden jarah ka makam Sayyidina Husain, putu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta jalma-jalma biasa silih anjangan bari menta dihampura. Taya bedana jeung poean Idul Fitri di urang. Urang Sunda boga dua kecap anu beda,
tapi sarua hartina tunggal saasal ngan beda dina makena. Kecap kurban ngawungkul pikeun pepencitan dina poe Idul Adha, sedangkan kecap kurban dipake dina harti anu umum. Malah pepencitan pikeun para dedemit mah dibedakeun ku kecap parepeh. Hiji kecap anu ngandung harti ngupahan. Sanajan baheulana parepeh teh sarua fungsina jeung babakti ka para arwah jeung nu mangkuk di demitna, kadienakeun mah bangsa anu demit-demit teh dianggap galak atawa jahat, nepi ka kudu repeh ku jalan diupahan ku hulu kebo. Ieu hiji ciri yen Idul Adha teh masih keneh dihalormat jeung diarajenan beda ti poe-poe anu ilahar. Tapi parandene kitu, urang ulah poho yen unggal-unggal parentah agama ngandung dua harti batin. Kahiji urang teh kudu tunduk, hartina migawe sakur anu diparentahkeun. Kadua neuleman hikmah jeung misil nu nyumput tukangeunana. Contona eces turgentre. Ibrahim anu berang peting teu kendat-kendat ngadua ka pangeran palai diparengkeun kagungan putra, ieu doa teh dikabul sanggeus yuswana cueut ka hareup. Tapi kakara oge laksana keur sedengna putra kakasih di enod beteu ku hanteu mulang kalih teh kudu dipencit. Pelebah anjeunna tunduk kana dawuhan Allah lain hiji hal anu aneh. Mun teu kieu lain nabi, tapi nu penting dilebah dieu sarta kudu dipake contoh ku urang nyaeta kaihlasanana. Tah ikhlas ieu nu bangga teh. Ari ikhlas teh apan pagawean hade tapi hese. Dalah juru pantun ge ngaraeh kecap ikhlas mah kacida nya anana. Cenah ge kudu celik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan. Basana ge sakitu matak genahna kecap-kecapna harade nyerep nyusup kana ati. Gede leutikna ana geus manjing kurban henteu gumantung kana embe, domba atawa sapina, tapi kana kaikhlasan urang. Ikhlas yen pepencitanana teh wungkul nurut parentah Allah, ikhlas yen migawe kituna teh keur kahadean agama, sarta ikhlas ngikrarkeun dina hatena yen kituna teh lain hayang kapuji ku deungeun-deungeun, lain ngarep-ngarep pahlana di akhirat, tapi meruhkeun nafsu bari diajar ngalakonan neundeun tekad ikhlas dina hate. Mun urang geus bisa ikhlas, hirup teh tangtu sampurna. Lain sampurna dunyana tapi sampurna adeg-adegna. Moal lumpat ku buri nyai anu can puguh gelapna, moal aringgis ku bisi anu can tangtu tepina. Kaikhlasan ieu keneh anu jadi dasar pikeun urang silih hampura. Kade silih hampura lain menta dihampura. Hartina itu ieu ngaku yen dirina henteu lepas tina rupa-rupa kasalahan lantaran kabengku ku sifat kamanusaan anu kabeh ge teu sampurna. Naon hikmahna urang ikhlas ngahampura? Di urang geus jadi pamadegan umum yen kecap hampura teh wungkul dipakena ka batur. Lamun pikiran kakara nepi kadinya, hiji ciri yen ngajina kecap hampura teh acan anggeus. Cohagna karek sapotong. Dina ngamalkeunana oge tangtu ukur saparona. Buah amalna anu kapetik ku urang teh nya ngan setengah. Lamun di urang geus kaprah aya istilah zeb korekti, sanyana hal ieu teh ngan bisa lungsur langsar di jalana lamun dina hate urang sayagi parabotna nyaeta kecap ikhlas jeung hampura. Hampura teh dua rupa. Kahiji anu geus umum dipake nyaeta ngahampura batur, kadua ngahampura ka diri sorangan. Hampura teh duanana ridho atawa ikhlas. Kudu ikhlas lamun diri pareng menang papayit, ikhlas lamun henteu beunghar cara batur. Jalma anu geus bisa ngahampura diri sorangan moal bogan kecap aral dina hatena, hirupna bakal sabar jeung tawakal dina nyang hareupan rupa-rupa cocoba. Kade salah harti, dodoja ti pangerannya dua rupa. Kahiji anu sok disebut dodoja ku jalma rea nyaeta kasusah, kadua dodoja teh mangrupa kasenangan. Loba anu teu sadar yen senang jeung bungah teh sanyana mah dodoja keneh. Katarana dina keur bungah mah jalma teh sok poho ka pangeran. Insya Allah lamun unggal jalma bisa ngahampura ka dirina pribadi, dunya teh aman.
moal aya anu maehan maneh lantaran ku aral hirup, moal aya nu korupsi lantaran ku aral hirup, moal aya nu korupsi lantaran kabita ku batur, pendekna sagala-galana bakal beres roes. Dina capena digawe urang teh ngahampura maneh, da kaayaan urang teh diparengkeun kudu capek. Atuh kudu manggihna kamuliaan moal jadi takabur jeung deleka telenges nindes kasiletik. Pamungkas dina bulan Rayagung ieu urang mitembeyan melak kecap hampura dina harti anu jembar. Rayagung bulan kaikhlasan, bulan pikeun urang ngaji kecap hampura anu jadi panaratas, jeung bulan pikeun urang ngaji kecap hampura anu jadi panaratas katengtreman, boh keur hate, boh keur kahirupan. Dina masyarakat anu madoman kana ikhlas jeung hampura moal aya kateuadilan. Tamat cenah ieu pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.